Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak kumaha daramang mugia urang aya dina kawilujengan. Amin ya robbal alamin. Tepang deui sareng paparman dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna urang baris diajar ngeunaan pangjembar basa lembur kuring anu judulna Lantera Gentur bahasa Sunda di kelas 4. Yuk diajar online. Mangga nu teu acan subscribe heula. Hatur nuhun wilujeng nyak. Pangjembar basa lembur kuring anu judulna Lantera Gentur. Lantera Gentur mangrupa salah sahiji karajinan masyarakat Cianjur, khususna di Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur. Lantera Gentur dijieuna tina kuningan jeung bahan kaca, warna jeung motifna oge boga khas sorangan. Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.